Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Sanggeus ngobrol kitu mah Wikanta jeung Iwin teh lalaku di sakumaha biasana baras beres di imahna manehna teu wani liar jauh sabab di imahna kaanjangan kudu jadi kolotna. Harita Abah Anang jeung Ahmadi dari yuk nyalse di hareup bari jeung ngararasakeun angin anu mantak seger karasana. Anakna Wikanta areueuh di imah sabab keur masantren di lembur jauh anu katelah Darman jeung Oci. Pok Abah Anang teh nanya ka Iwin jeung Wikanta anu keur moe suuk di Burua. Nyai, ari barudak teh mulangna sok sabaraha bulan sakali atawa sabaraha minggu sakali ti pasantren teh? Tiap sasi ogenan mulang Abah. Biasa nama bari nyanak bekal. Mohon kamari engal keneh tetes marulang. Tapi da teralami Abah. Paling ogenan sawengi enjingna uwih deui. Eta ge wawartos cenah hoyong pendak sareng Abah tos lami. Tapi abdi teu acan ngijinan tah. Upami angkat ka Abah margina melang di jalana. Jabi bisi kawengian Abah. Cek Iwin ngengklokan ceritan Wikanta. Keun wae Nyai. Da Abah ge ari melang mah melang ka barudak. Mantak sugan teh araya nyamperkeun ka dieu teh kararumpul. Keun wae sugan engke mah bisa kaparengan panggih ta jeung Abah. Ae sok ka mana eta ngajual suuk teh Nyai? Cek Abah Anang ngalihkeun perhatianana kana suuk anu keur dipoe di hareup. Sok diical we ka pasar Abah. Dari dieu mamirah. Syukur atuh. Lumayan dari urang mah hirup di kampung ngandalkeun plak cokel naon wae anu kira-kira mangpaat jeung ngahasilkeun. Keur nyambung-nyambung pangabutuh sapopoe, arek naon bae syukur atuh. Ari mote karma Nyai. Kitu cek Abah Anang. Nya sanggeus poe rada beurang mah harita kayan di luar mani panas mentrak. Abah Anang ngarasa geus cukup ngalongok nu jadi anakna jeung deui melang kanu jadi pamajikanana oge ka pamajikan Ahmadi atuh Pok nyarita ka Wikanta. Ujah, Nyai, Abah teh lain teu sono, itu lain teu betah di dieu. Ngan karunya itu si ambu sorangan. Eueuh baturna bisi dedeupeun. Abah carek mulang wae ayeuna yeuh. Ih hari Abah. Atuh sabengi deui we Abah. Abdi sono keneh. Sumuhun atuh Abah. Padahal mah sawengi deui atuh. Manis sakedah pisan nganjang teh. Ari kahayang mah. Ngan karunya ye ka si Ahmadi. Bisi aya perlu deui da manehna teh lain jelema salse. Waktuna kaganggu ku Abah kitu da ujah. Cek Abah Anang ngajelaskeun ka Wikanta. Mohon atuh Abah pami kitu mah hatur nuhun abdi tos dirawun. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kasehatan. Hatur nuhun oge ka Mang Ahmadi nyamangnya. Mugi asing sararehat wae. Cek Wikanta nganuhunkeun ka Ahmadi. Atuh Ahmadi teh ungeuk bari jeung seuri ka Wikanta. Sami-sami ujang lah. Nya sok didoakeun tatanena teh sing sugih mukti sing hasil ujang. Kitu ari urang mah heuh da naon deui atuh. Iwati tani. Najan ayeuna gemuk mahal ari hasil tanina dibelina murah. Ting kumaha da sok asa araraneh teh. Asa teu saimbang cek Mang Manu bodoh. Geus ulah ka mana daek Madi. Da geus kitu meureunnan jalurna. Urang mah moal bisa kumaha. Nurutkeun we kana kaayaan jadi rahayat leutik mah ujah.
Dupi abah ayeuna bade jalan mana bah? Bade motong wae supados rada caket atanapi bade kanu kamari? Upami bade motong ku abdi dituduhkeun jalanna. Lah, ari ka jalan gede wae ujang moal patang potong. Bade kanu jalan biasa we anu kamari ujang Nya bener suja. Arek mapa jalan anu kamari we abah mah. Sabab abah terek sumarimpang heula sakalian liwat. Tah kababaturan abah anu geus lila teu panggih. Cik abah anak ngajelaskeun ka Wikanta. Oh, mohon atuh abah pami kitu mah. Ya, kahade nitip ya si Nyai jeung barudak. Sing waspada sing sarehat bisi aya naon-naon mah bejaan we ka abah kaditu nya. Mohon abah, hatur nuhun pidoana sareng piwujangna. Cik Wikanta. Nya geus kitu mah abah anang teh pamitan kanu jadi anakna. Kitu deui Ahmadi, pamitan ka Wikanta jeung ka Iwin. Wikanta neuteup abah anang anu geus sakitu kolotna, tapi masih kene cangker ari leumpang. Abah anang jeung Ahmadi terus leumpang ninggalkeun imah Wikanta. Diteuteub ku Iwin jeung ku Wikanta nepikeun ka ngaleosna dina pengkola. Ayeuna urang caturkeun di hiji lemur anu katelahna lemur Tegalega. Aya hiji imah nu rada anggang ti batur. Eta imah teh ayeuna di tengah-tengah kebon jati. Harita di jero eta imah aya dua awewe anu keur guntreng ngarobrol. Anu hiji ngora kene, anu hiji deui geus nini-nini. Pok harita teh awewe nu kolot berijeng nyisig dina biwirna kamimitian nyarita. Asih anak king, anak emak. Ya, lain emak ngusir, lain emak geus teu betah ka cicingan ku Nyai. Tapi hidup teh geus waktuna keur lunta. Neangan sahaja ti diri hidup anu sabenerna. Anu sakumaha ku emak teh geus didongengkeun ka hidup sagalana. Sugan jeung sugan we indung jeung bapa Nyai teh araya keneh. Jung geura lunta. Pake ilmu panemu anu geus aya dina diri hidup. Jalankeun sakumaha mistina kana jalan anu bener. Tapi omat eta ilmu teh ulah dipake jalan sombong, ulah dipake kana kajahatan. Sagala ilmu anu geus 11 tahun diturunkeun ku nini sing jadi mangpaat pikeun kahirupan hidup. Kitu cenah cik eta nini-nini anu katelah Nini Sukmi. Nini, abi ogenan ngahaturkeun nuhun pisan ka Nini. Anu tos dianggap indung abi sorangan, anu ngurus abi ti leuletik. Ari Nini ridho dikantunkeun ku abdi mah, panginten abdi tos waktosna. Kanggo milari jati diri abdi, jeung deui milari di mana ayana indung bapa abdi anu saleresna. Cik eta wanoja anu ngaranna Asih bari carindak-dak ngomongna. Nya gelis, ulah sedih, ulah dijadikeun bang baluh dina diri pepeje. Anggap bae ieu teh geus jadi papasten guratan ti nu maha kawasa. Kubisana Nini nepikeun kamanggihan hidup teh tuluy diurus ku Nini. Nyai nepikeun ka sagede kieu teh kulantaran niat Nini anu ikhlas turido gelis. Keun bae tong hariwang ka Nini. Eta mah hak hidup pikeun neangan anu jadi kolot. Nini mah geus biasa hirup nyorangan di leuweung. Kusabab kitu ulah jadi hariwang jeung honcewang. Bral, keura teh angan jati diri hidup anu sabenerna. Kitu cek Nini Sukmi. Harita nguat-nguatkeun dirina. Sabab memang nya kaayana teh saperti kitu. Asih teh diurus ku Nini Sukmi ti keur leutik keneh nepikeun ka ayeuna geus dewasa. Asih anu mibanda rupa geulis. Buuk anu hideung melas galing muntang. Kitu deui sikap anu hade didikan ti Nini Sukmi. Sanggeus rengseng ngobrol kitu mah, Asih pamitan ka Nini Sukmi. Bari diwuwuh ku rasa melang jeung hariwang ninggalkeun anu jadi indung kukutna. Tapi sok sanajan berat ge, pikeun ninggalkeun hiji jalma anu geus ngurus tur ngajadikeun manehanana hiji wanoja anu pinuh ku ilmu pangaweruh dalah dikumaha. Aya tugas anu can kalaksanakeun ku diri manehanana.
Urang caturkeun ayeuna lalampahan asih hari tagis jauh ninggalkeun gunung turun gunung mipir pasir anu nungkawing mapai reuma jeung lebak ngalengkahkeun sukuna bari dibarengan ku pangharepan yen indung bapana teh jumeneng keneh bisa papanggih jeung manehanana. Kocapkeun dina hiji peuting harita teh asih kapeutingan di tengah-tengah lamping anu kabeneran aya batu gede gek diuk asih teh dina eta batu dipapaes kureangna sora sasatoan peuting harita bulan manicaa ngebrak sora jangkrik jeung cicir patemalan kitu deui bueuk anu nambahan reangna sora sato peuting. Gusti Nu Maha Agung, ka mana atuh kuring teh kudu lumampah? Ka saha menta tulung? Bingung teu mangitungtung. Gerentes asih dina hatena bari goledag ngagoler dina batu gede. Tika rasa geus kitu mareup we sare tibra ku tibra-tibrana sare asih kumalayang dina impian eta impian teh asih kadatangan ku hiji lalaki anu make dangdanan sarwa bodas hiji aki-aki pok nyarita ka asih. Asih anak abah ulah hariwang jeung mah hiji waktu ogenan bakal panggih jeung abah. Kitu cenah cek eta jirim korejat atuh asih teh kahudangkeun jeung karasa anu niup kana embun-embunanana. Astagfirullahaladzim, aing teh ngimpi. Cek asih bari gek diuk dina luhur batu anu tadi. Asa nya pisan tah. Nah saha nya nu bieu ngolebat datang dina impian teh? Nah abah atawa saha? Kitu cek asih bari teng ngalamun keur ngalamun kitu kadeng aya sora anjing anu babaung dibarengan ku sora angin anu ngaguru tapi keur asih mah eta kajadian teh teu ngajadikeun keueung pikeun dirina sabab manehna salawasna hirup di jero leuweung. Nah hanya ieu angin teh jiga lain angin biasa. Nah aya naon ieu teh? Cik asih bari terus jeleng-jeleng luncat tina batu napak kana tanu maksudna marek nyingkahan tempat bisa aya naon-naon anu datang ka manehanana. Maklum dangaran lagi di tengah leuweung asih harita teh cicing di satu kangen batu gede bari jeung tetep taki-taki bisa aya bancang pakewuh anu datang ka dirina. Gelebug angin teh harita beuki gede jeung deui asa beuki deukeut ka dengena tatangkalan pating perenoy ka tebaku angin anu sakitu tarikna. Ai keke-keke aya naon itu nya? Pasti ieu mah aya kejadian aneh anu lumangsung. Kitu cik asih bari babacaan dina jero hatena. Eta angin teh ngagulung hareupeun asih terus ngaguru ka dengena teu lila les angin teh teu pupuguh ngadon leungit teuing ka mana jungna tapi teu lila ngong ka denge sora tanpa jirim eta sora teh ngagerem handaruan ka denge ku asih. Manusia rek naon anjeun los-los ka ieu tempat ulah nyumput sia. Keluar manusia keluar sabab geus lila manusia anu wani datang ka dieu. Keluar manusia keluar. Eta sora teh terus ngageroan ka asih anu harita aya di satu kangen batu gede atuh asih tereuwas sabab kakara ayeuna panggih jeung anu ngaranna jin da salilana ngan saukur apal cek carita ninina wungkul anu sok mineng dicaritakeun yen di alam teh aya alam manusia jeung aya alam goib di antarana dieusian ku bangsa jin. Aya kahayang naon nyana aya kahayang naon manusia.
Kitu cenah cek eta jin nyarita deui. Pok harita teh asih nyarita. Heh, Jin, kuring mah teh hayang nanaon. Eueuh maksud arek barang penta datang ka dieu teh. Ngan saukur milu reureuh we sakedapan. Sabab kapentingan di perjalanan. Kitu pokna cek asih. Bangun penasaran hayang nempokan eta jirim. Atuh hiu aya angin deui. Sakilat aya nu ngabedega ngajirim hareupeun asih. Bari pok nyarita deui. Nolis ulah so balaka kakak. Naon maksud anjeun teh datang ka dieu? Hayang naon? Pek pok balaka. Ulah rek disumput-sumput. Ulah arek di dinding kelir sidang siloka. Balaka secara basi. Naon anu jadi pamaksudan jeung kahayang anjeun? Kitu Nolis. Cik eta jin bari tuluy leungeunna anu sagede pingping jeung ramona anu sagede cau ambon teh arek ngarongkong ka asih anu harita aya di hareupeunana. Atuh keur kitu belesat asih teh luncat curalit kolepat geus aya deui di luhureun batu. Ulah kurang ajar sia. Wani-wani maksa ka kuring. Anjeun bangsa jin, kuring bangsa manusia leuwih mulia deuleu. Kuring moal sieun. Sabab tadi geus dibejakeun yen kuring teh eueuh maksud mentana naon. Ka dieu sotenan milu reureuh wungkul. Kitu cek asih bari jenggek diuk dina eta batu. Bari mapatkeun salah sahiji lapad anu dibikeun ku ninina. Balukarna mantak aneh karasana ka eta jin. Wah, panas aing, hayong panas, ampun manusia, waduh, nanaonan, panas aing, panas. Cik eta jin teh ngaguak bari paperengkelan sabab karasa dampalingeuna jeung sakabe awakna paksiak asa kaduru. Geus kitu males eta jirim jin teh ngaleungit. Atuh asih teh cengkat tina diukna bari ngusap beungeut ngucapkeun syukur ka Nu Makawasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti, abdi tos ditebihkeun tina panggoda makhluk jin. Kitu cek asih. Ari harita kadenge hawar-hawar surah hayam kongkorongok ti pilemuran. Atuh geus kitu mah asih teh saged mageuhan deui tali cangkengna. Tuluy ngaleos di leumpang ninggalkeun eta batu gede. Teu lila ti dinya nepikeun ka hiji legok anu pinuh ku pasawahan jeung balong. Di dinya katempo aya saung. Tuluy ku asih teh disampeurkeun. Maksudna mah arek reureuh heula di eta saung nepikeun ka caangna beurah. Sanggeus panon poe bray-brayan ngahibaran ka buana Panca Tengah asih harita teh leumpang ka pilemuran. Di dinya manehna nyimpang heula ka hiji warung anu aya di sisi lembur. Pok asih teh uluk salam. Assalamualaikum. Cik asih uluk salam ka tukang warung. Waalaikumsalam. Mangga calik nyai. Hoyong naon? Tak seueur tak kantun milih tuangan mah. Cik eta tukang warung anu katelahna Nini Maya. Nuhun Nini ngiring calik heula. Keun weng kenyanak leuteun mah. Likat geuningan nyai. Wayah kieu geus lumantu. Nini teh asa tara rempo ieu. Asa karek panggih. Nah reka mana hidup teh oge tas di mana? Cik tukang warung bari nyidik-nyidik kana pangawakan asih. Abdi mati lembur tebih Nini. Nuju ngalalana milarian jalmi. Tapi kaleresan wengi teh kapoekan tadi leuweung. Nya ayeuna dugikeun ka ieu lembur. Oloh, ku tante kapoekan di leuweung nyai. Ampun teuing mani kulo deungan geuningan nyai. Cek tukang warung bari jeung gogodeg. Panonna teh uleh rutret ka asih. Tos biasa Nini. Dupi Nini di dieu nyalira.
Cek Asih malik tumanya kan ini tukang warung. Nya nini ge kieu we sorangan bae nyai. Da jeung saha deui? Akina anyarkeun ninggalkeun budak teu boga nini teh. Nya kieu we sabisa-bisa ikhtiar sorangan. Ngan sabenerna mah nini teh hayang aya batur tah keur mantuan sapopoena. Mun aya mah anu ridho mantuan ka nini rek diburuhan ieu tah ku nini teh. Temal Nini Maya jol nyarita kitu manehanana. Atu Asih teh asa boga jalan. Sabab cek pamikirna eueuh salahna lamun manehna idu cicing heula di dinya. Sugan jeung sugan we aya pijalaneun pikeun panggih jeung anu jadi kolotna nu keur diteangan. Jeung deui itung-itung buburu pikeun neangan bekal. Atuh pok Asih teh nyarita. Nini, upami kitu mah abdi kersa. Upami nini peryogi kurencang. Bios abdi kersa didamel di dieu mantuan ngabantu-bantu ka nini. Cek Asih bari manggut ka tukang warung. Aeh, nah benar kitu gelis. Apanya teh keur ngalalana cenah. Nah rek kiru cicing di dieu. Komo mantu-mantu kan ini mah piribeden. Kumaha ke pamaksudan nyai? Cek tukang warung sakedapan mah paromana ka ciri bunga tapi oge aya rasa bingung ku ngadengi caritaan lalampahanana Asih. Gampil ini dan terus ieu. Malihan mah seueur keneh waktos. Manawi we jalma anu dipilari ku abdi teh tiasa pendak di dieu oge aya laratanana. Eta ge paminini percanten ka abdi. Oge kersa dibaturan ku abdi. Eleuh, gelis nyai. Syukur atuh pami kitu mah. Nini teh atoh kacida yeuh. Ari nya mah boga kahayang kitu. Atoh we nini manu aya. Ngan meureun di dieu mah kieu we kaayaanana nyai. Sakieu-kieuna. Cek Nini Maya katempona ayeuna mah marah bunga. Bios nini, cekap hatur nuhun pisan sakieu ge kedah kumaha atuh. Kitu harita teh gunem caturna Nini Maya jeung Asih anu bangun bunga. Sabab teu disangka-sangka aya jalma anu daek maturan manehanana di dinya. Atuh geus kitu mah ti mimiti poe eta Asih teh tetep tumetep di warungna Nini Maya. Eta warungan teh ngahiji jeung imah ka tukang. Sapopoena Asih teh bantu-bantu ka Nini Maya. Ti mimiti ngaladangan anu jarajan jeung nyiapkeun pangabutuh anu sejena. Mantu-mantu anu dilakonan ku Nini Maya. Atuh ti harita warung Nini Maya teh ngadadak jadi rame jeung marema. Komo para lalaki mah anu ngajakeun eureun. Sabab di eta warung teh ayeuna mah geuningan. Aya hiji kembang warung wanu jageulis anu nungguanan. Malah teu saeutik anu ngan saukur hayang nempo Asih. Ngahaja datang ka warung Nini Maya. Gancangna carita Asih teh geus aya kana sabulana cicing di warungna Nini Maya. Nini Maya kacida kabantuna ku Asih. Sabab Asih teu kudu diutuh eta, hidang sorangan. Ti mimitinya diakeun dagangan nepikeun ka bebersih kurut anu jaraja. Nya dina hiji poe, harita warung Nini Maya kadatangan kedua lalaki. Awakna dadeg sembada, make celana pangsi hideung, nyoren bedog panjang. Gek, duana dadariuk di jero warung. Bari teu leupas nempokeun ka Asih anu keur maresan piring. Mana buras ieu? Buras mana buras? Mana asa lapar kieu ieu. Cika dikeun tah. Jeung gorengan anak sing loba ka dikeun lah. Kitu cenah cek anu saurang. Bari ngareretan we ka Asih. Geus kitu ku Asih teh disodorkeun. Celebek-celebek. Duanana marurakan gorengan jeung uras. Bangun anu lapar pisan. Eta lalaki teh pantes kurupana anu pikasieun jiga jalma jahat. Buras dua loyang jeung gorengan saloyang teh erep nepikeun ka bersih. Lapar euy. Cik. Minta cai teh pahit lah. 2 gelas we. 2 gelas soneng ka dieu lah. Kitu cenah bari ngareret ka Asih. Atuh teu talangke terus Asih teh ngaladangan. Geus kitu cai teh diasongkeun ka eta dua jalma. Jalma anu hiji ding harewos ka baladna anu tadi nyarita. Gadengan aya nu herang Kang. Ieu mah herang ngagencelang. Nyoy gitu. Asa kudu dibawa balik ieu mah ya. Keur ingueun, tuluy we lah urang dijieun pibibiteun. Kitu cenah bari muneli ka Asih
anu keur beberes deui. Eta dua jalma teh, si Horeng anu hiji ngaranna Japra, anu hiji ngaranna Barong. Kalakuanana babadog rarampok, ngabegal, jeung yen kaonaran diunggal lemur. Ayeuna pas kabeneran manehanana liwat ka eta lemur, bari jeung ngadon ngopi di warung Nini Maya. Pok anu ngaran Japra teh nyarita deui. Bener euy. Dewek cida tadi gaya. Bari mulakan uras. Teu weleh-weleh mikiran eta wanu jata. Disangkanya teh sini ni teh boga incu anu nolis. Yakin ieu mah ieu keur pemerataan keturunan masa model kieu euy. Yakin geulis teh geulis di kudrat eta mah. Lain geulis di pulas. Eta biwir mari amu cuy kitu deh. Alah teuing. Eta gadok nuk sapotong. Ampun teuing. Komo lamun ku aing di dangdanan anu leuwih hade ya. Jigana teh jadi bentang film we meureunna ieu mah yeuh. Geus moal salah. Nya, bener Kang. Lamun di dangdanan mah komo atuh. Moal teh nyong colakna ge cacak sakieu-kieuna menggunakan kualitas standarisasi geus kieu katampona teh. Dah nah tinggal tu ngomong teh. Make bahasa okem segala rupa. Bahasa naon bieu teh? Ilu kabar budak ngora tuh Kang. Standarisasi. Oh nyata gitu. Anu samodel tarasi nu kana itulah. Akang mah anu lumrah-lumrah atuh. Gitu anu wajar-wajar. Ari kudu dibahasakeun mah. Sakitu geulisna. Komo lamun seug dipapaes oge di dangdanan. Moal ti kabedi langit Kang. Bener euy, kitu pisan euy. Akur tah. Pamanggih di dinya jeung dewek teh. Berarti pada normal. Kitu cek eta dua lalaki. Anu satuluina eta dua jalma teh tinggal rencem. Jiga nama ngarencanakeun hiji pamaksudan. Kusabab maranehna mah geus biasa ngajalankeun kajahatan. Tekadna eueuh kasieun. Asal sagala pamaksudanana jeung cita-citana bisa kalaksanakeun. Nya sanggeus kitu mah eta dua jalma teh amitan. Cereng mayar kadaharanana geus didahar. Nya sanggeus kitu mah leos eta dua jalma teh tinggal leos ninggalkeun warung Nini Maya.